bagian ke bagian, terang-terang bagian ke-55, para mitra dongeng nuju Luna Rusia Curug Cikidang. Ieu dongeng karangan Kiliksa para mitra, nu sami-sami ngabandungan dongeng. Moal bosan-bosan mangja ngadugikeun cenah nyaeta naon teh basa Sunda gitu ya para wargi. Kecap-kecap anu mah sok biasa digunakeun dina urang biantara atanapi dina bidang ngobrol nuju nyawalakeun atanapi nuju naon teh ngobrolkeun perkawis naon cenah kitu nya para wargi atanapi nuju adu papahaman dina ngobrol maka mugi-mugi para mitra basa Sunda ieu atuh tetep langgeng ayana ulah dugi ka para mitra parem kitu nya. Aya paribasa cenah jati kasiliku junti gitu nya. Aya basa deungeun meni arapa, aya basa sorangan. Urang Sunda wah, da basa Sunda mah cenah teu aya kemajuan nya majar teh kemajuan. Kitu nya para mitra padahal bangsa Sunda bangsa anu ageng oge catar Jawa Barat para mitra. Nah di Jawa Barat mah warga Sunda seseueurna kitu di antawisnanya. Maka Rusia Curug Cikidang karangan Kiliksa urang teraskeun dina bagian ke-55 Wilujeng Dadang Oge. Para mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna Rusia Curug Cikidang. Ayeuna nincak bagian ke-55. Para wargi anu mulia mangga urang teraskeun hanca ieu dongeng para wargi sadaya. Anu mana harita teh nuju genting-gentingna para wargi sadaya genting. Anu mawi Arjuna teh harita ngajirim. Janten hiji siluman anu kalintang pisan pikasieunana. Memang atuh da namina ge da sanes Arjuna harita teh para mitra. Disebutna ge rarang kancana nyaeta. Siluman rarang kancana teh para wargi. Harita teh ngajanggelek jadi siluman rarang kancana nu matak pikasieun. Henteu ngajalantir para mitra sadaya ngalempereng koneng gitu. Henteu. Siga Arjuna henteu namung pikasieun. Wah sugan mah soak we ningalina. Tah harita teh mika hoyong tetap ka Nyinining sedengkeun Nyinining harita teh dicepeng ku Jang Ading jeung ku Mang Kurip. Demi Aki Antri ngalawanan pangawasa siluman rarang kancana. Kumaha terasna ieu dongeng? Dasar dongeng atuh cenah para mitra. Mangga urang teraskeun wae hanca ieu dongeng wilujeng ngadangukeun. Para mitra kaum dangu, sok sanajan harita Nyinining, harita teh ku Mang Kurip jeung Ading di papagahan sangka nyebut jenengan Allah. Namung aneh Nyinining kalah karungah ringeuh bingung, teu bisa nurutan eta ucapan. Dina hate mah bisa tapi bibir ngonci buru-buru ku Ading dibantuan manehna ngomong tarik tapi tetep Nyinining can bisa keneh. Panon kalah buburi lengan jiga nu sieun tapi ku Mang Kurip jeung ku Ading teu bosenan. Tuluy bae mere pepeling sangka Nyinining eling. Ditungtun sina ngucapkeun kalimah Allah bari dituyun leungeunna dibawa kaluar ti karaton. Ayeuna mah daek ngalengkah lalaunan tapi awakna gagaleongan jiga rek labu. Tapi da ditahan kuduaan, Nyinining teu matak ngabahayakeun lila-lila Nyinining buringas kana ceulina asa aya nu ngacelengeng tari. Tuluy nembus kana jajantung sumaramah kana bayah. Pating serelek ka sakujur badan rai panas tiris. Nu saterusna naek kana sirah leng lieur. Panon asa ngaburi nyai tetempoan jadi ranyai kararoneng. Mun teu dicekelan kuduaan mah jigana rubuh. Tah geus aya parobahan jang sok terus tungtun sina maca kalimah Allah. Ieu teh hiji tana yen manehna geus mimiti eling, ceuk Mang Kurip bungaheun tuluy embun-embunan anakna ditiup deui. Tuluy ngagerendeng maca istighfar leuwih ti 7 kali. Tenang memang ulah gugupkeun lah, urang leukeunan. Yuk bari leumpang rada gancang. Tu Aki Antri geus tereh tepi ka alun-alun. Urang lalajon tarung rame cigana teh mah, ceuk Ading bari nunjuk. Nu memang Aki Antri teh geus ti heula mapag musuh nu ngabedega di alun-alun. Nyinining can sadar pisan pikiran kalah tambah pabaliut, awak leuleus taya tangan pangawasa.
malah geus teu kuat ngalengkah atuh kapaksa digotong kuduaan. Lempang gancang muruk ka sisi alun-alun. Teuli lagi geus tepi barang jol katempo ku Aki Antri. Aki Antri nunyuk ka hiji pojok anu merna, maksudna mah sangkan mangkurip muruk kadinya. Eta isyarat teh para mitra kahartieun pisan. Geuwat mangkurip ka sisi alun-alun, nu ditunjuk ku Aki Antri sanggeus merna reg duanana eureun. Nyinining tetep pada nyekelan bisi lumpat ka Raja Siluman. Sedang di sisi alun-alun sejen teu kanyahoan daratangna ujug-ujug ngajajar ribuan prajurit Siluman, malah ponggawa-ponggawa kerajaan geus ngabaris rek maju perang. Tapi kulantaran teu aya komando ti rajana, ribuan prajurit ukur ngalingkung, mager alun-alun nu kacida legana, sarerea colohok bengong, molohok ke alun-alun lalajo nu rek perang tani. Tong geumpeur mang prajurit barodo teteh najan loba ge da teu matak bahaya, sok akalan nyinining. Kumaha carana sangkan buru-buru sadar, ceuk ading ka Mangkurip. Nu harita culang cileung kapangaruhan ku ribuan prajurit nu ngajajar sakuriling alun-alun. Hate Mangkurip memang rada reuwas sabab manehna asa dikepung ku musuh. Tapi Kurip teger deui hatena sarta inget kana amanat Aki Antri. Nyajangkeun atuh urang akalan deui. Nyai geura turutan kecap bapa sebat jenengan Allah, ceuk Mangkurip bari ngusap tarang anakna. Tuluy ngucapkeun jenengan Allah taya eureuna malah mangahaja ditarikeun. Ngarah kadenge pisan ku nyinining dibantuan ku ading. Atuh kaayaan di dinya jadi mata keung, malah prajurit nu rada deukeut ka palebah Mangkurip pating purungkut ciga nu sieun. Malah akhirna mah pating beretek lalumpatan teu wani deukeut atuh jongjon Mangkurip teh. Teu ngarasa paur ku prajurit nu kacida lobana. Tuluy narekahan nyinining nepi ka sadar pisan, basa mimiti eling deui. Nyinining peureum awakna leuleus berai bunta-bunta beungeutna pias. Kuniang hudang lalaunan. Dicekelan leungeunna kuduaan di pelong bari tetep ditungtun sina maca lapad Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ceuk nyinining rada hararese jigana teh tuluy ditungtun deui kuduaan meuni patemalan. Nyinining nurutan deui sanggeus aya kana 7 kalina, nyinining bentes pisan malah mah ngorejat hudang jadi cangker, buringas bangun galak, ret ka Mangkurip melong sakedeung, akhirna ngarontok bari ngajerit teu katahan. Bapak sieun Bapak di mana itu Bapak? Mangkurip ngucap syukur alhamdulillah, kitu deui adi. Duanana ngarasa bagja lantaran nyinining geus sadar, geus eling kana dirina. Eling ka kolot, eling ka pangbalikan alam kahirupanana. Ayeuna mah geus bebas tina pangaruh setan siluman, geus teu dikawasa ku Arjuna palsu, malah geus boga rasa sieun keung jeung lalewang aya di dinya. Ku Mangkurip dicekelan pageihna keur bari diusap buukna. Tong sieun-sieun geulis, ieu jeung bapa moal aya naon-naon. Keun da dibaturan ku Aki Antri nu gagas sakti, sing gede hate, sing gede harapan. Urang lain aya di mana-mana tapi aya di tempat nu keur ngabelaan diri nyai ieu teh, ceuk Mangkurip. Nyarita dumareuda cipanon teu karasa barijil maseuhan pipi. Bapak, sieun abdi mah sakeung pisan. Sok ucapkeun lapad Allahu Akbar sebat jenengan anjeunna sing mineng. Eta teh genai gunana keur mager jiwa urang sangkan teu kapangaruhan ku bangsa siluman. Pek istighfar anaking astagfirullahalazim. Sok turutan ngarah teteg kana hate, ngarah kuat kana batin. Ceuk Mangkurip estu sabar jeung tawakal tetep ngelingan ka anakna. Nu keur aya dina alam samar. Kapangaruhan ku Raja Siluman tapi ayeuna geus bersih deui hatena. Bersih pikirna gorolang istighfar terus nyebat jenengan Allah sababaraha kali. Hatena jadi teteg ngan aya leuwihna. Harita teh beulah kencaeun aya nu pating jerit bari blag-blig-blug labuh, pating kotseak jiga sieun jeung nyeri. Barang direret ratusan prajurit siluman paburantak. Bubar katawuran teuing kunaon, da teu katara aya nu nyerang ngan yakin sabada nyinining istighfar. Akhirna Mangkurip jeung adi ngarti, nyeh seuri. Barang keur kitu gero aya nu ngagorowok tarik pisan sora eundeur handaruan. Asa minuhan alam sabudeureunana kadenge ka mana-mana. Horeng sora Arjuna alias Raden Anom Rarang Kancana, anu memang para mitra sadaya ngagorowok tarik pisan.
Nuges budal amarahna kadurukun nafsu hayang ngabinasa ka Aki Antri. Aki-aki, hayo gerak ketrukeun pangawasa sia. Hayu urang parebut umur pegalan nyawa jeung kaula. Yeuh, sirarang kancana geraladenan. Nu bakal ngabinasa awak sia deuleu. Kitu cekarang kancana bari ngacungkeun leungeun katuhu ari nu kenca nulak cangkeng gagah naker suku ngajegang tananing wani jeung nguntup ka musuh. Kami mah moal ngamumurah nyawa moal ngalalebar jiwa. Sabab umur labun meunang nganyuk, nyawa lain umur lain meunang nganyuk, nyawa lain meunang wenta. Moal diparebutkeun, moal dibegalkeun, bagalankeun. Sabab umur aya nu ukur kudu kagungan. Nyawa aya nu ngalas kudu kawasa, eta mah kumaha kersa nu kagunganana we. Soal nyawa mah teu kudu diparebutkeun. Ngan lamun anjeun keukeup teu ke hayang ngadu kakuatan jeung kami, tangtu kami ge moal cicingheun. Baris ngaladenan ka hayang anjeun sing nepi ka seubeuh. Sok geura maju naboga naon atuh andika teh. Aki Antri tetep ayem panon mencerong ka musuh bari waspada. Kakuatan batin geus dipusirkeun dina leungeunna pikeun nada serangan musuh. Aturarang kancana kacida ambekeunana srong maju salengka. Manusia burung sia. Geura tada pangawasa aing, ieu nu bakal nutup umuron nyawa sia. Nu bakal mungkas nyawa sia badan sia bakal ajur burantakan. Jadi lebu. Sok geura maju sia. Celepung rarang kancana luncat kaluhur awak nu jangkung badag teh bangun hampang. Ngalayang jiga kalakai nyerang ka Aki Antri. Tapi barang tepi kana waruga Aki Antri katempo anu ngapurinya lirik kira cahayana semu bulau. Olebat prai kuak rarang kancana ngajeri. Waduh, tobat ampun. Waduh ampun. Juralit kelebut rarang kancana rigerag-rag nina niban lemah. Bumi karasa euneur jiga diendageun kulini ari Aki Antri teu oyag-oyag acan. Tetep tagen cara tadi malah majiga nu teu ngarasa ateul-ateul acan. Cakakak Aki Antri seuri. Hehehe. Kunaon maneh teh rarang kancana? Na teu nyaho kana kamangardi. Kana hardi ngaran maneh pribadi. Ari rarang teh sarua jeung langka atawa eueuh nu hartina taya kaboga. Ari kancana memang sarua saharti jeung emas, tapi ari rarang kancana mah hartina teh teu boga emas. Teu boga emas teh teu boga harga. Teu boga kakuatan, teu boga pangaji, tapi naha anjeun sombong jeung takabur. Kumaha wani ngahina jeung nganggap enteng ka urang manusia. Hayo geura nyerah ka kami sangkan teu panjang pasea ulah lila perang. Teu kudu tarung sabab kami ayeuna rek balik. Orejat rarang kancana hudang hatena panas ngadenge omongan Aki Antri. Nu bener-bener ngahina ka manehanana. Nya campah ka manehanana teu rumasa jeung teu genah disebut teu boga emas. Padahal manehna karaton dilap disaput ku emas inten nandakeun makhluk anu beunghar. Tapi rarang kancana teu ngarti yen nu dimaksud emas ku Aki Antri. Lain emas nu mangrupa barang logam tapi emas dina harti anu lega ambahanana para mitra maksana jembar ambahanana. Aki-aki setan sia kurang ajar deui. Rarang kancana teu kebat nyaritana. Setan alas masih deuleu nu ngicingan di leuweuk. Aing mah boga lemur nu matuh. Umum jeung jalma loba nah make nyebut setan ka manusia. Sia nu sanyana jadi setan mah. Aki Antri mureleng ka rarang kancana. Beuki panas we musuhna sabab unggal nyarita. Disalahkeun bae nyerang sakali ge geus rubuh para mitra. Mawandong loba bacot sia. Geura ada sarupa deui ti aing ye. Rarang kancana nafsu ngaberung amarah teu kawadahan manehna ngagunakeun ilmu anu leuwih rongkah batantani. Matih jeung kuat kabina-bina cileng rarang kancana luncat ka hareup. Dua leungeun aya di luhur maksudna lamun geus tepi ka musuh bakal dibabukeun duanana kana sirah Aki Antri.
Rada rewas aki antri nemponu kitu mah rek ngejat teu bisa sabab gerakan musuh kacida cepetna. Gancang lir kirat tapi aki antri ge lain kolot anu bolostrong. Sakilat nojerkeun suku katuhu ka tukang nu kenca di hareup rada miring kaluar. Ari dua leungeun direngkepkeun dipake mapag serangan musuh. Hiu srat berdung cilegur kadenge sora nu ngacelegur tarik pisan. Harita teh dibarengan ku ngaburinya kilat akibat tina bentrokan dua kekuatan. Cengkang aki antri ka tukang blak tiuk bari ngahegak. Sedengkeun rarang kancana ngabelesat ka tukang kabantingkeun kalayan kedebut nimang lemah. Tarik pisan rieg bumi alam euneur. Gerung manehna ngagerung lantaran awakna. Harita teh asa pasiksak dada eungap meuni sesek. Aduh, alah, tobat. Tobat, aduh. Kuniang hudang lalaunan beungeut jadi pias mata burahay beureum. Tapi lain kapok kalah kabeuki galak para mitra sadaya. Jeung barangasan sabab ngan sakali ngagibegkeun ka nyeri geusirna tanaga datang deui 2 kalieun batat. Para mitra kaum dangu, kumaha atuh Arjuna harita anu kasebut rarang kancana teh? Tuluy nyarita. Aki-aki peot. Aing ngaku kena kekuatan awak sia. Tapi aing can rumasa eleh deui. Tanaga jeung kasakten aing lain hiji atawa 2. Tapi aya rebuna boro-boro nganukur tatu ngajan nepi ka ajal aing bisa hirup sabiasana. Bisa nyerang awak sia. Hayo gara maju. Urang ngadu jajaten jeung aing deui. Ceuk rarang kancana bari mureleng ka aki antri. Mata bolotot semu hurung kawas nu hayang ngarekeb ka aki antri. Ari nu ditangtang harita teh nangtang deui salsenaker nangtung panon melong ka musuhna napas ngahegak kesang mimiti biji. Ya Allah, mugi paparin kakiatan ka jisim abdi. Cek aki antri dina hatena na atuh curalit kedebut rarang kancana ragrag teu puguh. Tuluy sesegor jiga sakarat tapi koreja tudang deui panon bolotot cigarek biji tina kongkolakna. Koplok sia ngabohongan ka aing ngabongohan jurig sia. Cenah kawas nu ameg pisan. Magarkeun aki antri ngabongohan padahal kakara ngumpulkeun tanaga. Lantaran urut bantrok tadi ge memang ripuh sabab serangan musuh kuat nakar. Hari sia jiga nu lieur sia rarang kancana. Nya iraha aing ngabongohan. Piraku teu kadeuleu apa aing teh kakara hudang. Eta mah siana we nu balagug meureun, jawab aki antri bari molotot. Tanaga balik deui ngan kesang beuki juu. Nyah, mantong loba carita sia. Di rumah sia mah, yeuh bagianana rasakeun kurang ajar. Hiu aya angin ngablesat kan awak aki antri. Kacering ngolepat lir kilat nuju kana dadana cileng aki antri luncat kolebat cilegur anu hancur katiban ku pangawasa rarang kancana. Mangkurip jeung ading colohok bengong nyenini ngaranyug bari ngusap beungeut. Reuas nempo kajadian kitu, cacakan mun keuna ke aki antri geus cangtu ajur jadi lebu sabab taneuh nu katiban ge bubukna hideung jiga kaduru. Manusia burung sia kumaha wani ngejat, tadah mun wani ieu. Kami mah manyangan kasalamatan apaan tadi geus dikedalkeun nyin aing teh moal tarung rebutan umur. Moal perang begala nyawa. Tapi rek mapagkeun nyining bari ngawarah ka sia. Tangtu we aya balai maning ka. Na kudu kumaha? Manasina sia nu balagug sia? Jawab aki antri tetep tenang malah mabeuki ningkatkeun kawaspadaan. Lantaran musuhna para mitra bener-bener ngabahayakeun mun gagabah bakal cilaka. Licik sia lain perang ieu mah. Mayakeun tenaga teu puguh. Hawas rasakeun sakali deui. Montong ngejat sia tadah mun ieu sia jago. Sarang kancana ieu pasti ngancurkeun awak sia. Harita para mitra manehna ngacungkeun 2 leungeun. Siut-siut aya 2 cahaya nu biji tina dampaleun. Pating gurilap semu koneng kan awak aki antri eta sinar kacida matak serabna. Da aki antri ge ngalenyap tapi buru-buru luncat ka katuhu. Stut celegur urut nangtung aki antri. Katiban eta sinar ajur jadi lebu. Urutna hideung jiga areng puguh we katiluan beuki reuwas. Melangeun ka aki antri bisi kasedekeun.
Sok geura pijilkeun deui si aing mah da moal sieun deuleu. Ceuk Aki Antri bari taki-taki. Ayeuna boga niat rek ngalawan ganca ngawejang ayat suci nu gede mangfaatna keur ngabinasa bangsa siluman. Sanggeus rengse dua leungeunna didorongkeun ka hareup. Bareng jeung kitu Rarang Kancana nyerang leuwih kesit. Meuni teu ngomong heula bakat ku hayang gancang. Atuh akibatna rongkah pisan dua kakuatan bantrok celegur kayan didinya jadi ganeng kuno ting jelegur. Dibarengan kuno pating burinyai kilat matak serab. Aki Antri tuluy nahan ari Rarang Kancana terus narajang. Beuki rame pating beledug pating jelegur. Dor dar mata ketir prajurit siluman malunur sieun kabarerang. Ali Mangkurip jeung Ading ting gerendeng babacaan akhirna goak aya nu ngajerit lambat naker. Tobat, aduh, hayeung tobat. Kedebut aya nu niban kana lemah, cep anu pating jelegur jempe, nu pating burinyai sirna. Katempo Aki Antri ngajega keneh bari ngadorongkeun leungeun ka hareup. Sukuna nyeblak kana taneuh semet mumuncangan. Napas ngahegak rarai semu beureum. Tapi tetap masih keneh tenang tegugup atawa gempeur lantaran geus biasa nyang hareupan tarung model kitu nu memang loba kabisana. Barang musuh geus ngagulitik Aki Antri narik napas ngomean kaayaan dadana nu karasa sesek. Napas diatur tanaga dibebener. Tuluy nyabut suku nu nyeblok sarta harita keneh jag-jag waringkas deui. Para mitra kaum dangu nu sami ngabandungan ieu dongeng. Salajengna harita teh para wargi sadaya Aki Antri tuluy cumarita. Hehehe Rarang Kancana. Ayo geura hudang deui mun nya mah jago. Yo aing geus sadia pikeun ngayonan Anika, ceuk Aki Antri nangtang. Korejat Rarang Kancana hudang deui hatena bolotot jeung beureum meuni burahay. Beungeut geuneuk siga kaduruk tina bibir ngalei getih kentel lantaran tatuparna di jero dada. Katiban pangawasa Aki Antri nu kacida rongkahna. Eta teh niban kana awak ratuna, mun niban kana rakyatna geus tangtu moal bakal binasa. Tapi Rarang Kancana memang geus kasebut sakti mandraguna. Loba ilmu panemu, loba pangawasa nu maratih, masagi harita keneh ngagibengkeun awakna dadak sakala kanyeri leungit, kacape leungit, tanaga daratang deui sarta awak beuki karasa harampang. Manusia aing dua kali ngaku eleh. Tapi aing moal mundur. Bila tadah pangawasa aing sejen. Sabab moal kabeak satungtung langit can runtuh. Kasakten aing moal leungit. Lamun jagat tacan runtag. Hayo kira tadah masing giatna. Mun kurang hati-hati badan sia bakal hancur jadi lebu. Moal aya nu nyesa bakal kabeulem ku pangawasa aing. Rarang Kancana lajag-lejeg dulak cangkeng mata bolotot beureum. Nangtang ka Aki Antri bangun nguntuh. Montong babacaan wae atuh hayo geura gunakeun sia aing ge geus sayangi deuleu. Nangtang ka Aki Antri bangun nguntuh. Montong babacaan wae atuh hayo geura gunakeun sia aing ge geus sayangi deuleu. Teu kudu ngabacot di medan perang mah aing bakal nyadiakeun tanaga jeung kakuatan nu leuwih rongkah. Ceuk Aki Antri teu eleh kasar. Atuh meuni kekerot Rarang Kancana reg eureun tuluy ngajegang bari molotot ka Aki Antri. Geus kitu leungeun katuhu ngajungjung kelekna si nyingkab breh buluk. Buluna meuni rambos-bos hideung jiga inyu. Nu narempakeun olohok bakat ku kaget komo Mangkurip jeung baturna. Nempo bulu kelek nu bala teh meuni bengong. Dan teu beda jeung inyu kawung nu aya keneh dina tangkalna campur harupat anu sareukeut. Rasakeun ye pakarang aing nu kacida matina. Baris ngabulak-balik awak sia deui. Ceuk Rarang Kancana bari nyabut bulu kelek ku leungeun kenca. Srat canggelek hiji tumak. Dina leungeun seseukeut katempo gugurilapan nganung cahaya nu matak seram. Mangkurip jeung baturna colohok kaget nempo tumak nu dijieun tina bulu kelek. Malah Ading ge gigisik bakat ku hayang sidik. Bisi salah nempo meureunna atuh bulu kelek bet jadi tumak.
Aduh, di urang para mitra Mang Jaya mah bulu kelek ulahna. Jadi jibrut. Iya wakala jadi tumak. Ih, nanya ya bulu kelek jadi tumak, Mang. Asa mustahil teuing. Is. Apaan manehna mah da siluman atuh loba ilmuna nu teu kaharti ku akal. Wayahna we kudu percaya da kumaha atuh geus yakin bulu kelek teh. Sok tuh jadi tumak tumpo tuh geus dicekel ku leungeun katuhu ayeuna mah. Mangkurip nunjuk kararang kancana. Nu memang geus nyekel tumak ku leungeun katuhu mata mureleng ka Aki Antri nu geus taki-taki pikeun ngabendung serangan lawan. Aki Antri geus ngawejang hiji ajian. Waduh, nyamang tuh. Oh, bahaya yeuh, muga-muga si Aki kiat lah. Jep nu tiluan jempe ayeuna melong lalajo nu keur perang. Aki Antri memener kuda-kuda rarang kancana geus ngatur-ngatur tumakna di lelempeng kana dada Aki Antri. Hateulina gerok rarang kancana ngagorowo. Modar sia rasakeun tumak aing ye. Hiuk sok kolepat aya sinar nu nyebuk kana dada Aki Antri. Tapingan sakilat Aki Antri ngajambret totopong hiuk kolepat celegur dipake nakis tumak musuh. Lug teuing ka mana. Jep ka aya jempling Aki Antri make di totopongna. Siga nu salsena keur kajadian eta meningan sakilat ampir teu katuturkeun ku panon anu lalajo. Mangkurip jeung baturna pating rarenghap tuluy ngusap dada bakat ku sugema lantaran Aki Antri salamet. Alam jadol sia. Tetela ngahina ka aing manusia bangkawara. Geura tahan pakarang aing nu saterusna. Tarang kancana bener-bener nafsu. Bener-bener nafsu sakilat manehna nyabut deui bulu kelek berat aya kana 10 sekali nyabut. Urang mah peureus. Ih, dararang kancana teh peureus-peureuskeun. Urang we hiji growok teh peureus ya. Sakilat manehna para mitra sadaya ngajangkerek jadi tumak nu galede jeung seukeut. Kalayan teu ngoba omong heula, hiu kolepat 10 tumak burudul kana awak Aki Antri. Jeleng Aki Antri kapaksa luncat jauh naker. Lu jegur rieg bumi euneur. 10 tumak niban lemah pating jelegur matak paur. Samemeh Aki Antri bisa gerak burudul aya nu pating kolepat. Yakin tumak sejen daratang atuh jeleng Aki Antri luluncatan nyingkahan bahaya. Jegur tumak niban lemah dibarengan ku sora pating jelegur. Bumi alam jadi euneur asa aya gunung urung. Sora ngaguru hanaruan mata keung. Jigana bae rarang kancana nyaan geus amek pisan. Da teu eureun-eureun harita tuluy-tuluyan nyabutan bulu kelek nepi ka gunul para mitra. Buktina jadi ratusan tumak narajang ka Aki Antri. Tapi kaayan teh jadi tambah genjlong. Sabab teu beda jeung aya gunung bitu, bumi euneur mata keung malah nu tiluan kapaksa diuk bari silih cekelan. Ngarasa keung ku gageterna alam. Aki Antri waspada bari luluncatan sakilat ngalaan totopong. Ayeuna mah mun dibarengan ngawejang hiji ilmu anu tohaga pikeun nadah serangan musuh. Celek nincak lemah. Langsung ngawangun kuda-kuda nu tohaga. Hiuk totopong dipake nakisan tumak. Jegur kadenge sora-sora nu pating jelegur. Jeung pating burisat kembang seuneu, bumi ngadak-ngadak eureun pating tina ngageterna. Ganti ku ngebul haseup tina bentrokan dua kekuatan. Beuki lila beuki loba, imul mega hideung nu minuhan alun-alun. Puguh nu tiluan beuki ketir, sarerea babarengan babacaan bari melong ka palebah Aki Antri. Nu harita keur terus-terusan nakisan tumak. Nu katakis ragrag deui jadi bulu kelek ngayang dina lemah. Tungtung nararang kancana soak. Sabab bulu kelek geus beak, meni geus gunul jeung lenang sarta karasa rada pareureus reg eureun. 30 naon deui barang bulu kelek beak, bulu halis. Atuh saat tumak teh nu nyerang ka Aki Antri, reg Aki Antri eureun tuluy ngahegak bakat ku cape. Esa ngucur minuhan awak, tapi teu lalawora, tetep taki-taki bari ngawaskeun gerakan musuh. Urang hajar, aing kakaremangih manusia gagah jiga kieu. Kudu kumaha modarana na ieu rada berat ieu. Ceuk hate rarang kancana bari molohok ka Aki Antri, nu harita mureleng ka manehna. Atuh jadi silih polototan masing-masing ngawaskeun gerakan lawan. Waya tungtung na kieu mah dulu. Lantaran ilmu siluman teh kacida lobana moal katahan ku aing.
sedang aing geus kacida capena tanaga beuki ngurangan. Waduh, kudu buru-buru diberesan ngarah tereh balik ka lembur. Rasakeun sia rarang kancana, ceuk hate Aki Antri. Bari tuluy tangah lalaunan bereh katempo haseup hideung masih keneh mayungan alun-alun. Kaayaan haleungheum mata keung, langit asa rek runtuh. Atuh puguh bumi alam asa tungkeb buru-buru Aki Antri maca ayat suci. Tuluy niup kaluhur lalaunan dadak sakala las haseup hideung teh leungit. Atuh bray caang jiga tadi mangkurip jeung nyinining katut ading bungaheun tuluy narangtung deui bari ngucapkeun alhamdulillah. Para mitra kaum dangu, sanggeus kaayaan jadi caang rarang kancana ngarenyag tuluy manehna tangga. Sabuat kitu ditarajang ku Aki Antri gancang ngalir kilat ngabelesat nyamer peureup nu buleudkeun pisan kana lak-lakan musuh. Korepat, hiu, jebrot, gulitik rarang kancana ngagulitik. Huak jejeritan mata kuatir, kokosodan jiga nusakara. Waduh, tobat, ampun, tobat. Sana gereleng kakenca gereleng kakatuhu, tuluy gogorolongan jiga bal beuki lila beuki jauh ti Aki Antri. Tapi mata kaget gereleng ngadeuketan deui meuni gancang lir kira jejeritan masih keneh tari. Nah atuh ai cedak kana suku Aki Antri, ru Aki Antri rubuh, gereleng rarang kancana rek ngakiles Aki Antri. Korejat hudang jabrot dijajak, kuak rarang kancana ngagerok tarik pisan. Korejat hudang hauk nyarekan ke Aki Antri. Manusia bangkawara, modar sia ieu nama. Ngomong kitu teh bari ngalaan sabukna belewar dibalangkeun ka Aki Antri. Celeg ngajanggelek jadi orai nu kacida gedena meh sarua jeung gulungan kasur. Panjangna aya kana 15 meterna. Atuh meuni buncelik Aki Antri teh reuwas nempo kitu mah celeng luncat ngajauhan. Tuluy maca doa keur ngusir bangsa orai, malah mengahaja ditarikeun bakat kugugu jeung hayang puas di ngarah musuh kabur. Aki Antri harita para mitra sadaya sabada ngucapkeun kalima. Celegur aya sora di jomantara. Kurila paleda gaya gelap nyamer ka orai siluman. Nya atuh gurubug teh ngamuk. Terus gegerelengan bari disada sasegor tina sungut nyebrotkeun peurah. Tapi kelila sabab kitu teh sakarat les orai leungit janggelek jadi sabuk deui. Puguh rarang kancana olohok bengong. Kakara harita ilmu manehna aya nu ngaluhuran. Mendingan sakiceup ingon-ingon geus leungit nu kari iwati sabuk maneh. Kalam ciada sia, beuki cucunga sia ka aing. Manusia geura tadah pangawasa aing nu pamungkas. Sia moal aya harepan pikeun ngalawan ka aing. Sabab moal kuat, prak geura papatkeun campe modar. Ngan nepi ka dieu umur sia. Kitu deui umur babaturan sia. Iwati nyinining nu bari salamet. Hayo geura tatan-tatan pikeun mapag malakol mal. Ceuk rarang kancana bari kekerot. Mata bolotot ka Aki Antri, tapi Aki Antri teu ngajawab. Tenang tang teu nyebut sieun sabab ngarti. Manehna ayeuna memang diancam bahaya. Sarang kancana bakal ngabijilkeun ilmu pamungkas. Nu tohaga kakuatanana matih jeung mateni. Aki Antri mundur lalaunan, panon tetep melong ka musuh. Ari hate manteng kanu maha kawasa. Neda panang tayungan ti anjeunna. Dina kaayaan kitu mangkurip jeung ading kacida reuwaseunana. Lantaran geus barisan neguh yen perang bakal nepi ka puncakna. Ading jeung mangkurip taki-taki rek ngabantu ka Aki Antri. Mang, sing hati-hati mang. Katinggal Aki Antri terus capek. Jeung di tanagana bangun anu leuseum. Sigana ayeuna kudu mantuan ye sing emut. Kada amanat Aki Antri mang. Perang kudu aya dina kaunggulan. Ceuk ading bari ngareret ka mangkurip nu teu boleh nyekelan anak na bisi leungit. Bener, jang kade sing awas kana isyarat ti Aki. Bisi teu kanyahoan. Jeung di Nyai kudu mantuannya. Mangkurip ngareret ka anakna nu harita sepa jiga taya getihan. Bakat kusieun lalaju nu perang. Sabab matak ngaruntagkeun kana hate, matak coplok kana jajantung pikeun anu borangan jeung ipis deui. Udah kumaha urang teh Pak abdi mah keueung jeung sieun. Gampang Nyai. Upama si Aki Antri ngacungkeun panangan dua nananya, urang kudu maca syahadat babarengan. Turutan ge bapanya. Kumaha apal keneh kana dua kalimat syahadat? Ceuk mangkurip bari neuteuk, nyinining kerung bari mikir tapi teu dilapok ngajawab. Apal Pak abdi ngartos kana maksud Bapak? Mangga bade nurutan kau ngabantu ka Aki Antri. Jawabna pinuh banget. Matak bungah anu ngabandungan lantaran yakin nyinining teh geus bener-bener sadar.
Nyai, yuk atuh ayeuna mah urang tenan anu perang. Ade sing awas kana isyarat aki antrinya. Terus Mangkurip bernunjuk ke tengah alun-alun. Terus ading jeung nyinining marlong kanu perang bereh katempo ku saraya. Hari tararang kancana keur ngalaan gelang anu maringkal dina leungeuna. Di batakna atuh barabai teh manyangan. Dan jelek jadi kondewa kop kana gelang hiji deui. Rep di batak. Dan jelek jadi jamparing nu kacida gedena. Nuruhitna sagede sirah budak gonewa panjang jeung rubah. Sarerea colohok bengong kaget ku kasaktian Raja Siluman nu kacida hebatna. Aki antri di pelong bari waspada malah Mangkurip jeung ading ge kacida hookinana. Barang keur kitu ger kadenge nu surak meninga guru. Goreng baled rarang kancana para prajurit nilobana ribuan surak ben ambal-ambalan. Sawareh pating jererit mata ketir pating gorowok mata soat. Dina bae ngarasa bungah lantaran rajana keur ngabijilkeun pakarang nu kacida matisna. Hiji pakarang genggeman rarang kancana nu pamungkas. Nu pangawasana tohaga. Mun keuna kana sagara bakal timbul ombak laut anu sanggup ngaruntukeun gunung. Nyedidan kana bumi bakal hancur di barengan. Upating beledug biti. Ina kana gunung bakal urung jeung biti. Ina kana waruga manusia tan wade ajir jadi lebu. Mual aya bangkeun. Eta kaayaan geus kajudi ku aki antri. Tina surat para prajurit geus kabaca. Hartina teh para mitra. Atu aki antri beuki taki-taki. Beuki ati-ati. Pilih mundur lalaunan ngadeukeutan ka baladna. Bari mupat jeroding satena. Baya, hanya kalau waktu kabel itu.